Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu dina hadisna, ahabul ibadi ilallah, ari hamba anu paling dipikir sepu Allah teh eta anu pauna selinas, jalma anu mere kamangfaatan ka batur. Ini masih kena pakai sareng keterangan kamari bahwa jalma anu mere mangfaat ka batur, mere aya hirupna aya mangfaat baik ku harta, tenaga, emutan, posisina batu ngarasa mangfaat ku ayana jelma eta, maka eta jalma pang dipikir resepna ku Allah. Wa afdalul a'mali ari pang afdal amal eta idkhalus surur, ngasupkeun kabungah ala qalbil mumin kana hatena jalma mumin. Mere kabungah ka batur, batur barungaheun kunaon carana we mere kabungah naon, kumere dahareun ke, kumere ayeuna posisi peluang, mere kata urang batur ke kasulitan, kurang di beres solusina, mere kabungah ka batur eta pang afdal amal. Anu mana eta kabungah teh ya trudu an hujuan, anu bisa ngaleungitkeun kala lapar. Batur keur butuh kurang di bere dahareun, segala lapar teu aya bungah eta jalma nampina tah afdal hamba anu model kitu. Au yaksifu anu karban, atau meringankan beban, meringankan kabingung, kasusah. Jalma ayeuna keur bingung susah dibere solusi ku urang, bungah heunana. Kadang jalma teh moal teu kudu urang minta doana, buru-buru doana kita ku urang teh. Kapungkur terus di contohan, kadang lamun ayeuna urang gaduh artos contohna 100.000, oyong sodako bagi 5 20 ribuan di amplopan, pasikeun ka anak-anak yatim. Teu kudu loba-loba urang minta doa anu cika ceng ka dieu nyai ka dieu, ieu pasikeun ka jajan bisa kata mah. Bunga eta budak nu awalna teu boga jajan, hayang meuli anu teh teu boga duit teu bapana pentaeun, hayang ayeuna meuli anu teh mah jeung ieu teu boga duitna, dibere kurangna bungahna eta budak. Datang ka imanana ka hidungna, mah ya abi pasihan ku situ duit ieu alhamdulillah, doakeun kumaneh mudah-mudahan usaha si leuwih maju, mudah-mudahan usaha si tabak kali doakeun buru-buru doana. Padahal cek paribasa teh mah urang teu pilat teu minta doa urang teu. Insyaallah ku ngabungahkeun hate batur, ngaleungkeun laparna, ngaleungkeun kabingungan kasusahna, urang bakal kaasup jalma anu pang afdal amal. Wa waslatani la sayan ahbasu minhuma, aya dua perkara anu teu aya hiji ge nu leuwih geuleuh, leuwih buruk, leuwih jahat tiba dua eta. Mana? Hiji asyirku billah, musyrik ka Allah, wa dzuru bil muslimin, mereka madaratan ka jalma muslim. Tah lawaran itu kamari, aya kamari mah dua perkara anu teu aya deui yang leuwih utama. Tibatan dua nyata iman ka Allah jeung ngamangpaat ka batur, sabalikna anu matak teu aya masa perkara anu paling geuleuh ti dua eta nyata musyrik ka Allah sareng mere madara ka batur. Intina tiap-tiap parentah Allah, tiap ibadah eta selalu berhubungan dua hal. Hiji ibadah vertikal, hiji ibadah horizontal. Ibadah vertikal urang langsung ke Allah, iman urang langsung ke Allah, salat urang langsung ke Allah, ibadah urang langsung ke Allah lewat salat misalkan. Di sagede eta aya ibadah ka Allah tapi lewat sesama manusia. Jadi ibadah horizontal ke sesama urang gitu lah, horizontal. Atau kayak kalimat dina Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Laksanakeun salat, bayar zakat. Salat mewakili ibadah vertikal, iman ke Allah. Bayar zakat mewakili ibadah horizontal, nyata ibadah anu ngabungakeun sesama jalma Islam. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa ngalaksanakeunna baik ibadah vertikal langsung ke Allah sing getol salatna, ibadah horizontal nulungan ka sesama sesuai kemampuan urang ge tiasa istiqomah ngalaksanakeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.